Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka fima siwaha walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. La tatlub ojo murih sira minhu saking Allah ayyukhrijaka ing yenta ngetoaken Allah ing sira min halatin saking tingkah suwiji liyas pamalaka drapon yenta ngamalaken Allah ing sira bima ing dalam perkara siwaha kang saliyane halatin. Walau aradaka mangkalamun wis ngersakaken Allah ing sira lasta'malaka mangka yakti ngamalaken Allah ing sira min ghairi ikhrajin saking tanpa ngetoaken. Ya Allah, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Ulah nyupri anjen ti Allah. Ya, ulah nyupri anjen ti Allah. Ada nabi ulah nyupri anjen ka Allah ayyukhrijaka min halatin. Karena supaya Allah ngaluarkeun ka anjeun tina hiji kondisi. Ya, di antara adab-adaban muamalah urang sareng Allah, tata krama hubungan urang sareng Allah. Disebutkan ibadah tapi ubudiyah. Di payun disebutkan mataroka minal jahli syai'an man arada ayuh disapil waqti ghairu ma adharahullah fi penyesa ya, penyesa bodohna alias bodoh pisan ya, alias bodoh pisan jalma anu hayang nganyar-nganyar kondisi. Ya Allah, nganyar-nganyar kondisi, nganyar-nganyar keayaan dina hiji waktu anu teu sesuai jeung anu geus diduhirkeun ku Allah kaedanya. Jadi bodoh banget ya. Bodoh banget ketika orang hayang ngarobah hiji kondisi anu cek urang teu sesuai anu ku Allah dikenakeun ka urang ayeuna. Di bodoh pisan. Urang ayeuna ku Allah misalkeun keur dikersakeun teu boga duit, hayang boga duit. Urang ayeuna ku Allah keur dikersakeun geuring, hayang sehat. Nah, ketika orang hayang keluar tina hiji kondisi ataupun hayang ngarobah hiji kondisi anu pasalia jeung anu ku Allah geus dikenakeun ka urang ayeuna, maka eta teh bodoh pisan.
ternyata pisan bodohna. Ya tak salah jeung la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi masiwa. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Anjeun ulah menta ka Allah. Nah, tadi kan ketika orang hayang, ya, hayang ngarobah hiji kondisi anu teu sesuai jeung anu ku Allah geus dikenakeun ka urang. Nah, terus ayeuna tadi hayang, terima hayang. Ayeuna menta urang ka Allah. Nah, ya. Ulah menta anjeun ka Allah. Ulah menta anjeun ti Allah supaya Allah ngaluarkeun ka urang tina hiji kondisi. Urang ku Allah ayeuna misalkeun keur dikersakeun hese duit, minta ka Allah hayang loba duit. Tanpa gawean kitu teh ulah. Ya Allah. Urang ku Allah ayeuna keur diseuseutkeun duit, keur teu dilancarkeun usaha. Minta ka Allah supaya Allah ngalancarkeun usaha urang. Tah pagawean kitu teh naon cenah Hendrik? Ulah. Allah asa aing pisan cenah Hendrik. Latatluh ulah menta anjeun ka Allah. Latatluh minhu. Ya. Ulah menta anjeun ti Allah, ulah menta anjeun ka Allah. Ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi masyiah. Supaya Allah ngaluarkeun ka urang tina hiji kondisi anu teu sesuai jeung eta kondisi. Ulah menta urang loba duit nalika ku Allah keur dikersakeun teu boga duit. Ulah menta urang ka Allah usaha lancar nalika ku Allah urang keur dikersakeun usaha urang seuseut teu lancar. Ulah menta urang ka Allah sehat cager nalika Allah keur ngerasakeun ka urang dina kaayaan geuring. Allah geus pasalia deui wae. Ya Allah. Urang mah tidak pagawean teh ngadikte ka Allah. Allah teh hayang kumaha urang. Ieu kudu nama urang teh kumaha Allah nya adab-adabana teh ya. Adab-adabana teh adab-adaban urang jeung Allah teh urang kudu kumaha Allah. Urang kudu nuturkeun kana skenario-na Allah. Urang kudu narima kana bagian ti Allah. Urang kudu ridho kana papasten Allah. Tasakurna begitu. Urang kudu tunduk kana aturan Allah. Sakuduna. Kita sebutkeun husnul adab alus tata krama ka Allah. Nu disebutkeun ibadah teh ya disebutkeun ibadah. Nu disebutkeun ibadah teh husnul adab. Ieu awas. Ya disebutkeun ibadah atau lebih bahasa khususna ubudiyah nyata husnul adab itu diantaranya. Alus tata krama ka Allah. Alus adab-adaban ka Allah. Di antara husnul adab, di antara alus tata krama ka Allah teh urang kudu narima, kudu ridho,
Karena naon rupa perkara anu ku Allah dikenakeun ka urang. Ya. Urang kudu narima, kudu ridho karena naon rupa perkara anu ku Allah dibikeun ka urang. Urang kudu narima, kudu ridho karena naon rupa perkara anu ku Allah dijadikeun ka urang. Urang kudu narima, kudu ridho karena naon rupa perkara anu terjadi di alam semesta ieu. Allah. Kan disebutkan ibadah itu. Urangnya sholat mah sholat ke Allah ngalaman. Muka sholatna teh nu Allah cek urang teh. Ibadahna nu Allah, hirupna nu Allah, mautna nu Allah. Tapi ngalaman ke Allah teh. Ya Allah, ngadikte ke Allah teh. Asal urang deui. Di aku nu Allah, asal urang. Ketika henteu sesuai jeung nafsu urang, teu narima, teu ridho. Geus teu narima, teu ridho teh. Ya. Ka Allah teh maksa menta deui ka Allah supaya ngarubah. Anu ku Allah geus dipastikeun ka urang. Padahal rupiatil aqlam wajib pati suhub supaya Rasul. Rupiatil aqlam wajib pati suhub. Kolamna Allah, penahna Allah, anu nuliskeun skenario anu terjadi ka urang, anu terjadi di alam raya ieu, anu terjadi di dunia, anu terjadi di akhirat ieu. Geus rupiatil aqlam, geus diangkat. Geus pasti. Wajib pati supes garing lembaran-lembaran skenario anu ku Allah bakal dipinakeun ka urang, bakal terjadi ka urang. Ada semua bisa rubah deui moal. Dipayun di awalnya. Dipayun di awal dina hikam itu apa naon? Sawabiqul himam la tahriku aswaro aqdar. Sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Himmah anu gancang, himmah anu cepet, himmah anu tarik, himmah anu gede, kahayang anu gede, usaha anunya la tahriku aswarul aqdar, moal bisa ngarobah ana benteng takdir. Moal bisa dirobah. Urang ku Allah aya dikersakakeun ku Allah keur teu boga duit, moal bisa dirobah ku urang jadi boga duit. Urang ku Allah aya keur dikersakakeun gering, moal bisa dirobah ku urang jadi sehat. Awas sudah perlu paham kadinya. Ketika urang hayang ngarobah hiji kondisi anu teu sesuai jeung kersane Allah, anu sesuai jeung anu geus dipastikeun ku Allah, dijadikeun ku Allah, kahiji nu kamari heula. Urang termasuk jelema nu bodoh banget, teu nyesa pisan kabodohan di urang. Berarti urang teu paham ka Allah, na nu bodoh teh. Lain teu bisa ngitung hiji dua tilu. Ya. Jalma anu bodoh teh jalma anu teu paham ka Allah, sok saja pinter matematikana. Pinter baca tulisna, pinter nyaritakna, gelarna ngaberenel Kiai Haji Doktor, Profesor dong. Soalnya gelarna Kiai Haji Doktor Profesor, buku teh SHMPD EG tiga LC yang saya rutin STL. Teu narima kana bagian ti Allah, teu ridho kana bagian ti Allah, bodoh. Bodoh kan jelema pinter.
Allah. Tak abdi mah diberi kurang pati percaya mereka gelarna profesor ini. Kurang pati percaya. Ketika ngaheulakeun akal kurang pati percaya. Kalau pinter itu ngaheulakeun nurani, ngaheulakeun basiroh. Jangan kita itu lain akal. Ya, tapi yang diheulakeunana, yang diheulakeunana, yang diutamakeunana basiroh, panon hate rasa. Daukul ilahiyah. Ya, rasa kapangeranan, rasa katauhidan. Itu jalan cerdas gitu. Tapi orang ngalawan aku cerdas, bodoh banget. Latat tuh di antara adab-adaban orang tahu. Ulah mentak ka Allah, ulah mentak ti Allah supaya Allah ngaluarkeun kana hiji, ngaluarkeun ka urang tina hiji kondisi. Ulah mentak. Urang ku Allah dikersakeun fakir. Allahumma aghnini ya Allah, beharkeun abdi. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Maksud Abu Yamu daripada duha harus kena ngodoan sholat. Itu sur Abu Yamu tadi. Kamu kurang masih kena loba ngodoan itu sholat. Kamu ngestom duha ya. Itu Abu Yamu. Ngesem ngodoan sholat. Yang daripada duha nak loba menta ke Allah. Anu eusi natina eta pamenta teh urang teu narima kana bagian ti Allah. Maka para arifin mah, para ahli ma'rifat, para aulia, para kekasihna Allah itu lain menta kalau itu munajat ketika ngadoa. Ngobrol, komunikasi jeung Allah. Termasuk dina sholat para arifin billah, para ahli ma'rifat nah sholat teh ngobrol. Maka dina hikam sifatkeun as-sholat mahalul munajat di bayu. Sholat itu tempat ngobrolna urang jeung Allah. Terus itu kan. Ya Allah. Walau arodaka lastamalaka min ghairi ikhraji. Lamun teh Allah geus berkehendak urang beunghar, urang boga duit, ya. Pasti ku Allah dibeungharkeun dilobakeun duit tanpa urang kaluar tina eta kondisi. Tiap urang kaluar tina eta pagawean. Tanpa gawe pun lamun ku Allah kurang kudu beunghar mah pasti beunghar sok saja tukang sare. Sok saya jadi kaum rebahan ya. Ayo istilahnya dong. Oh ya, mari kaum rebahan. Kaum rebahan ya. Sok saya jadi kaum rebahan, cek Allah kudu beunghar kudu bae, ya waduh, ngapain? Daripada waktu saya dipakai usaha duit itu boga. Tong hari pagawe, hari bagian ti Allah tukang usaha nya kudu usaha ulah sare. Aduh asa mending sare malah boring we. Ya. Cek berarti ada dagang cilok mah saleutik berarti. Yang dagang naon ya nu gede batina. Nu gede hasil. Ya Allah. Perlu ka tukang cilok anu paksa dibeungharkeun ku Allah. Dina nanti mantap cilok cilor mantul cilor. Tuh
tukang dagang cilor jadi pengusaha besar. Loba. Oh, ayeuna anu hal-hal nuku anu kok harus didohir-dohirkeun ya. Jelema pagaweanana siganu teu sepele. Ya. Eta dari aci telok aci jeung endog hiji. Tapi jadi loba duit. Itu ku jadi pejabat wae loba duit. Allah Rabbika. Jelema cicing di imah nyahadeupan komputer loba duit. Teu ka mana-mana. Teu ka mana-mana. Ari kalau kerja loba duit ya loba duit. Ya Allah. Tunggu. Tupalau aradaka lastamalaka min ghairi ikhraj. Lamun teh Allah ngeresakeun ka anjeun loba duit, pasti ku Allah dilobakeun duit tanpa urang kaluar tina pagawean anu awal. Tanpa urang ngarobah tina pagawean anu awal. Tahu model hutang. Wah, cek urang teh hutang sakieu mah kudu anu ieu. Moal mungkin kabayar hutang 1,5 M 500 juta 2 M. Aya teu usahana kumaha bari jeung teu lancar mah. Wah, ieu mah kudu ngajual imah. Udah imah teu laku, hutang can kabayar keneh wae. Ulang kanok sama gitu. Premanang mah Ulang kanok. Lagi cawe baik. Allah. Aya di dia kafe tuh. Aya contoh-contohna. Sebenarnya saja jauhan asa teu mungkin. Hutang bisa kabayar bari jeung usahana model kieu. Kamu ngajuk. Nu ngarajuk sarmarayan kan. Aya urang hutang gede. Duit di luar rumah, hutang gede. Usaha seret lancar. Ih, kabayar hutang. Ya Allah. Ya Allah. Lamun cek Allah kudu kabayar ya pasti kabayar tanpa urang ngajual imah. Tanpa urang ngajual imah, tanpa urang ngajual mobil, tanpa urang ngajual tanah. Cek Allah kudu kabayar ya pasti bakal kabayar. Tuh, walau aradaka lastamalaka min ghairi ikhraj. Namun tema Allah geus ngersakeun ka urang, ya, namun tema Allah geus ngersakeun ka urang, pasti urang ku Allah dirobah tina kondisi eta tanpa urang ngarobah sorangan. Dirobah kondisi boga hutang jadi hutang kabayar. Bari urang teu ngarobahna naon. Sadohirna. Ya Allah. Itu termasuk di perjalanan batin. Ya. Wah. Saya jangan jadi wali ngaji. Kita jangan jadi wali ngaji, kita jangan jadi wali. Aduh, lila moal mungkin jadi wali ari usaha. Ari pagaweannya kalau duit mah, pagawean sibuk ngurus dunia mah, moal mungkin jadi ahli ma'rifat, moal mungkin jadi wali. Eureun usaha cenah. Eureun usaha atau mental Allah Gusti abdi teh. Ya Allah. Namun Allah masih berkehendak orang jadi wali, sok saja orang pagawean dohirna ngome duit. Cek Allah kurang kudu jadi wali mah jadi kakasihna Allah. Kurang kudu jadi wasilin jalma nu usul ka Allah.
Orang kudu jadi arifin, jadi ahli ma'rifat. Sosok orang pegawainya kelan duit, pegawaian sibuk ngurus dunia, cik Allah orang kudu jadi wali, ya pasti bakal jadi wali. Kumaha. Jadi teu kudu jadi wali itu teu kudu ujlah wae ka gunung, teu kudu. Tah di dia ieu. Ya di dia ieu urang pentingna merhatikeun hate. Pentingna merhatikeun hate. Pentingna merhatikeun basiroh, ngurus basiroh panon hate. Penting. Kan moal muncul kepekaan dina hati urang karena hal-hal anu bieu nu kitu nu tadi disebutkeun. Lamun urangna henteu dawam dikir. Ya. Lamun urangna henteu dawam dikir, lamun urangna henteu ngalobakeun kana zikir. Mata kunci utama nama dina zikir. Ia selalu diulang-ulang. Kunci utama dina zikir. Ya. Wa jami'ul khisalil mahmudah raji'atun ila zikri wa man sya'uha anil zikri. Sakabeh perkara anu alus kembali kana zikir, sumberna tina zikir. Aya asbab nu paling hebat salian ti zikir. Aya asbab nu paling hebat salian ti zikir. Lamun yang aya deui tabarengan jeung tawakal. Urang sok mentah yang ditulungan ku Allah tapi tawakalna henteu ka Allah jauh. Karena pitulung Allah kan. Urang maksa kalau teh Gusti tulungan abdi mentah urang terus ka Allah gitu. Ari dikirna henteu tawakalna henteu. Jauh karena ditulungan ku Allah lagi gitu. Jauh. Ya. Wala yuntasaru fil masadir wal mawarid. Sari mabin atoilah kene. Ya. Wala yuntasaru fil masadir wal mawarid illa bitawakkul alaihi. Moal ditulungan hiji jalma dina setiap perkara, dina sakabeh perkara kecuali ku cara tawakal ka Allah. Pitulung Allah bakal datang ka urang, bakal dibikin ka urang ku Allah lamun urang tawakal ka Allah. Harus dinya kuncinya. Haben dipenta oge ari urang nanti tawakal mah jauh. Bahkan moal. Saja bina jauh teh bahkan moal. Lamun ku Allah dibikin oge istidraj panyungkun ti Allah. Urang asa ditulungan ku Allah tapi dikirna henteu, tawakalna henteu. Ta eta anu asa pitulung teh lain pitulung sabenerna mah, tapi istidraj panyungkun ti Allah. Awas urang kudu sieun, kudu hati-hati. Kudu hariwa. Orang asa dikenahkeun ku Allah, asa disenangkeun ku Allah, asa ditulungan ku Allah. Padahal urang teh henteu zikir, henteu tawakal, tawakal henteu narima, henteu gitu karena bagian ti Allah. Jadi bisa dipastikan teh anu ceuk urang asa pitulung ti Allah, asa dikenahkeun ku Allah teh eta teh istidraj panyungkun ti Allah. Ya Allah. Allah, mata sudah sidik benah ne yakin ne wis yakin pasti sugi. Bebenah keyakinan anak lamun geus yakin pasti beunah. Eta sibuk na bebenah keyakinan urang ka Allah. Fokusna eta. Fokusna sibukna urang ngabebenah keyakinan urang ka Allah. Sibukna ku zikir. Sibukna ku zikir. Man syaghalahu dzikri an mas'alati ya dengan Allahnya
man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu abdolama uqti as-sa'irin. Tadawan Allah di hadis kursi. Man syaghalahu dzikri sing saja anu sibuk ku dzikir ka kaula. Sing saja anu sibuk ku dzikir ka kaula an mas'alati jauh tina menta alias henteu menta ka Allah. A'taituhu abdolama uqti as-sa'irin. Maka kaula bakal mere ka eta jalma leuwih hebat, leuwih alus, leuwih utama tibatan anu kukula dibikeun ka jalma-jalma anu menta. Tadawan Allah. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu abdolama uqti as-sa'irin. Sing saha jalma anu sibuk ku dzikir ka kaula daripada menta, maka kaula bakal mere ka eta jalma leuwih hebat tibatan anu kukula dibikeun ka jalma-jalma anu menta. Lain saukur dibeungharkeun, tapi beungharna ge leuwih ti batur. Namun jalma anu sibuk ku dzikir aya dibandingkeun jeung jalma anu hayang beunghar meta beunghar ka Allah. Misalkan ieu, ya misalkan ieu. Ieu jalma teh sibukna ku dzikir. Nu hiji jelema sibuk menta ka Allah teh yang beunghar. Tah lamun dibikeun oge ku Allah, anu sibuk menta mah paling syukur dibeungharkeun hukum. Tapi lamun anu sibuk dikir dibere leuwih beunghar tibatan anu beunghar. Gitu. Ya Allah. Iya sareng deui ya, ieu efekna. Ketika urang hayang ngarobah hiji kondisi, urang keur ku Allah dibere repot, dibere riweuh. Ku urang teh hayang genah. Ya. Ieu. Urang ku Allah keur dibere repot, dibere riweuh ku Allah teh cek rasaan urang teh ieu cek rasaan urang. Ieu kondisi ieu kaayaan teh riweuh, repot. Terus urang hayang genah. Terus bedituna urang ditambahan menta ka Allah hayang digenah. Bedituna deui urang disingkahan eta karepot teh. Karieuh, awas. Ya. Moal bakal genah atawa leuwih genah. Ya, moal bakal genah atawa leuwih genah, tapi pasti bakal dibere leuwih repot. Terus teruji sok ku diri nyepan ku urang, anu terjadi di diri urang. Ketika urang hayang genah, ku urang dibere repot, dibere riweuh ku Allah. Ya. Urang hayang genah tanggung repot mung riweuh. Urang disingkahan karepot kariweuh. Lain genah atawa tambah genah was. Pasti nage bakal leuwih repot, leuwih riweuh. Itu bisa dipastikan. Ya. Mata awas tong hoream repot, tong hoream riweuh. Komo dina hal kaalusan mah. Anu serupa masalah bahasa pengasal pajada, lamun urang teu direpotkeun diriweuhkeun dina kaalusan, maka bakal direpotkeun diriweuhkeun dina hal kagorengan. Urang mung repot, mung riweuh ngurus keluarga. Ya. Urang mung repot, mung riweuh usahakeun ngurus keluarga, maka urang bakal direpotkeun diriweuhkeun ku judi online, ku slot. Gitu. Akhirnya terbukti lah pacaran mah. Terjebak riweuh, repot ku slot, ku judi online, minimalna pinjol, pinjaman online. Naon eta asalna mung riweuh. Ya, mung usaha anu riweuh. Hayang instan. Terbukti. Tidak mau kurang yang masuk pengasal pembaca namanya.
Namun orang mung riweuh mung repot dina hal anu positif, maka orang bakal diriweuhkeun direpotkeun dina hal anu negatif. Kalau bahasa abdi tadi, namun orang mung repot mung riweuh itu pasti bakal ditambah diriweuhkeun direpotkeun. Pasti. Awas ya. Orang hoream repot, hoream riweuh itu pasti bakal direpotkeun diriweuhkeun ku Allah. Maka tarimakeun we tarimakeun. Orang ayeuna gede asa. Padahal mah sebetulnya kan Allah itu henteu nibakeun, henteu mere karepot kariweuh ka urang sabenerna malah urang paham mah. Ya. Lamun urang paham ya. Allah itu teu mere teu nyieun karepot ka urang. Pikeun urang. Mustahil. Cing yakin. Mustahil Allah nyieun karepot, nyieun kariweuh ngajadikeun karepot, kariweuh ka urang, pikeun urang. Mustahil. Mustahil. Namanya mustahil sabab Allah teh Rahman Rahim. Sok dibaca ku urang sabarapuluh kali sampai saeutik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah teh Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih. Ketika Allah Maha Welas Maha Asih, berarti mustahil Allah nibakeun karepot, nibakeun kariweuh. Mustahil Allah ngajadikeun karepot, ngajadikeun kariweuh ke urang. Mustahil. Lamun urang asa repot asa riweuh, lain Allah nibakeun karepot kariweuh, urangna teu paham ka Allah. Itu Allah teh asa kieu-kieu deui Gusti. Ya Allah. Eta kurang pikir. Gusti hirup asa kieu-kieu deui. Gusti teh asa teu adil ka abdi ya Allah. Allah teh keluar kitu ya Allah. Tambahan deui pasang togel. Awas ya, mustahil. Ya? Mustahil Allah ngajadikeun nibakeun karepot kariweuh pikeun urang. Mustahil. Sabab Allah Maha Welas Asih Rahman Rahim. Maknya anu welas asih anu nyaah nibakeun karepot kariweuh ka hambaan. Mustahil. Allah Rabbika. Kamu urang asa repot asa riweuh lain berarti Allah nibakeun karepot kariweuh ka urang lain. Urangna teu paham ka Allah. Teu paham ka Allah kusabab urangna goblah. Loba teu elingna kurang dikir. Ya, atau minimal lah urang saimbang lah nyepeng HP jeung nyepeng tasbih. Ada apa kerusum eta dalam cek bahasa eta masane. Ayeuna mah zaman tas HP di tangan kanan, tasbih di tangan kiri. Ada usum ini. Jadi lifestyle ya. Jadi gaya hidup anu tasbih tadi, tasbih anu digital tadi. Ya, HP di dia, tasbih digital ini. Lifestyle ya. Jadi gaya hidup. Kisah dari kalian sehari kenapa sih? Ya ini usum HP di lengan katuhu tasbih di ya bagus ya daripada nanti nyepeng tasbih sama sekali. Ya maka mustahnya minimal seimbang lah antara nyepeng HP dan nyepeng tasbih itu. Ya. Tapi orang kudu aya waktu khusus tanpa HP. Orang fokus nyepeng tasbih. Awas. Minimal gitu kudu aya waktu khusus. Fokus ya, nyepeng tasbih bari teu nyepeng HP.
aya minimal atuh sajam. Iman aja nyepeng tasbih gigireun HP. Ya gigireun HP teh naon paehan HP na. Tong diaktifkeun. Im HP tasbih kieu teu pagawean eta kudu jamaah yawakin. Iya Allah. Ayo para hari apa? Tasbih ya, HP teh eta slot. Ayo sebagian begitu aya begitu. Cenah di negara antah berantah. Ya Allah, Si Arman bawa. Allah Rabbika. Kudu aya sawaktu lah, minimal sajam, ya. Sajam urang fokus nyekel tasbih tanpa HP, tanpa apapun. Sok bakal karaos lah. Minimal sajam biasa di tasawuf. Di bakal karaos efekna selama 24 jam. Minimal sajam. Fokus urang nyepeng tasbih, teu kaganggu ku naon-naon. Minimal sajam. Fokus urang nyepeng tasbih tanpa kaganggu ku naon. Ya HP ge gue digireun, teu ningali jam hungkul. Paehan HP-na tong diaktifkeun. Tong diaktifkeun kuotana. Sok bakal karaos lah urang. Mang eta mah henteu. Sok bakal karaos lah. Efeknya efek positifnya selama 24 jam bakal karaos urang. Sajam. Efek positifnya selama 24 jam. Tapi cobaan percaya. Tapi sanes pas lobet mangkangnya. Hah? Tadi sanes pas lobet. Nya aja di Palembang di urang. Ih. Aduh. Ieu mah lobet ieu teh dicas deui nya. Oh, dicas tungkul. Bukan pinuh eta. Bukan pinuh gitu. Aduh, kawan. Fokus. Tanpa HP, tanpa rokok, tanpa kopi. Oh, fokus minimal sajam. Insya Allah bakal karaos kurang efek 24 jam minimal. Tiap hari saja. Mau diuhti mah mau diuhti. Allah. Iya Allah. Ayat dawuhan Kangjeng Nabi Daud alaihissalam, ya Daud turidu wa uridu. He Daud, anjeun boga kahayang, kaula ge boga skenario, ya boga kahayang. Allah ya. Ya dawuhan Allah ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud turidu wa urid, wa la yakunu illa ma urid. Fa in salamta li ma urid ataituka mimma turid. Wa illam tusallim li ma urid abtuka bima turid wa la yakunu illa ma urid. Ya Allah. Ya, luar biasa ya bahasanya. Bahasa Allah Kangjeng Nabi Daud. He Daud, anjeun boga kahayang. Naik ke dulu himam. Nah salikam daya, naik ke dulu himam. Anjeun ya Daud turid. Ya Daud turid anjeun boga kahayang. Wa urid kaula ge boga kahayang, alias boga skenario. Wa la yakunu ila ma urid, jeung moal kabuktian perkara kecuali perkara anu sesuai jeung kahayang kaula. Moal kabuktian, moal terjadi kecuali perkara anu sesuai jeung kahayang kaula. Fa in salamta li ma urid ataituka mimma turid. Lamun anjeun masrahkeun ka kaula anu dikersakakeun ku kaula. Ini, lamun anjeun masrahkeun ka kaula anu dikersakakeun ku kaula cik Allah, ataituka maturid, maka kaula bakal ngadatangkeun ka anjeun anu dipikahayang ku anjeun. Ya Allah. Ya.
urang ku Allah ayeuna dikersakakeun teu boga duit. Terus urang istislam ka Allah, pasrah sumerah ka Allah, narima ridho kana bagian ti Allah ayeuna urang teu boga duit. Maka surah Allah ataituka mimma turid, maka kaula bakal ngadatangkeun ka anjeun anu dipikahaya ku anjeun alias anjeun bakal boga duit. Tuh. Urang ku Allah ayeuna dikersakeun keur boga hutang, keur loba hutang. Terus urang pasrah sumerah ka Allah, istislam, narima ridho kana bagian ti Allah ayeuna urang boga hutang. Maka Allah bakal ngadatangkeun ka urang, bakal mere ka urang lunas hutang. Itu lamun diterjemahkeun. Ya Allah. Fa in salam tali ma urid ataituka bima sasmimanya bima turid. Lamun anjeun istislam maslahkeun ka kaula anu dikesakeun ku kaula, maka kaula bakal ngadatangkeun ka anjeun anu dipikahayang ku anjeun. Ya Allah, luar biasa dijanji Allah ka kanjeng Nabi Daud. Urang istislam ku Allah ayeuna urang keur dikersakeun teu boga duit. Urang ku Allah ayeuna keur dikersakeun boga hutang, loba hutang. Urang ku Allah keur dikersakeun loba masalah. Tapi urang nya hareupanna dengan istislam, dengan pasrah, dengan narima, dengan ridho. Maka Allah ke bakal ngadatangkeun ka urang, bakal mere ka urang anu sesuai jeung kahayang urang. Alias bakal boga duit, bakal loba duit, hutang lunas. Gitu. Awak cager, masalah beres. Ya, tuh. Ya Allah tuh. Wa illam tusallim li ma urid. Lamun anjeun teu istislam, henteu pasrah, henteu narima, henteu ridho kana kahayang kaula, kana kersaning kaula, cek Allah abtuka bima turid, maka kaula bakal ngarepotkeun ka anjeun dina perkara anu dipikahayang ku anjeun. Ya Allah. Urang direpotkeun ku hese duit. Ketika orang teu narima kana hese duit ku Allah ayeuna ieu. Ya. Urang teu narima ieu, teu narima, teu pasrah, teu ridho kana dihesekeun duit ku Allah ayeuna, maka Allah bakal ngarepotkeun ka urang ku hese duit. Urang teu narima, teu ridho kana kersani Allah ayeuna urang boga hutang, loba hutang, maka Allah bakal ngarepotkeun ka urang ku boga hutang, ku loba hutang. Ini Allah ya. Ya Allah, ya. Abtuka wala yakunu illa murid mual kabuktian perkara kecuali anu dikesakeun ku kaula. Ujar eta istisna luar biasa. Kata Syariah Sidik senang aja dan banyak zikir. Syariah Sidik senang aja dan banyak zikir. Jadi kunci sakabeh perkara, kunci sakabeh masalah ayana dina senang aja dan banyak zikir. Ya Allah. Itu luar biasa ya Sidiknya. Itu ya sesuai itu jasanya. Ya Allah tu ya Daud turidu wa urid. Hei Daud anjeun boga kahayang, kaula ge boga kahayang. Wala yakunu ila ma urid, moal kabuktian kecuali perkara anu dipesakeun ku kaula. Fa in salam ta lima urid ataituka bima turid, lamun anjeun istislam pasrah narima ridho kana perkara anu dikersakkeun ku kaula, maka kaula bakal ngadatangkeun ka anjeun, bakal mere ka anjeun anu dipikahayang ku anjeun. Fa illam tusallim lima urid abtuka bima turid, lamun anjeun teu istislam, teu pasrah, teu narima, teu ridho kana kahayang kaula, kana anu dikersakkeun ku kaula, maka kaula bakal mere capek ka anjeun, mere repot ka anjeun, mere repot ka anjeun ku kahayang anjeun.
direpotkeun ku Allah. Ya, jadi lamun urang istislam pasrah narima bakal digenahkeun ku Allah, dibereskeun ku Allah. Lamun urang teu pasrah teu narima teu gitu bakal direpotkeun ku Allah. Bahkan tambah repot. Ini saja bina repotnya tambah repot. Ya, tapi dawan Allah, ya dawan Allah. Tak luar biasa ya sidik ya sidik. Yang formula ya sidiknya. Senang aja dan banyak dikir. Itu formula luar biasa ya sidik. Senang aja dan banyak dikir. Ya minimalnya ketika orang naon belajar seneng, belajar dikir, belajar loba dikir, minimalna sosial dohirna masalah nanti beres, hati mah beres, hati mah genah, hati mah tenang minimalna, ya minimalna. Bedi itu nama dohirna ini jadi Allah bakal dibereskeun ku Allah. Ini bakal dibereskeun ku Allah teh dohir batin. Soalnya orang belajar itulah ya. Intinya orang belajar narima, belajar ridho karena bagian ti Allah, karena papasten ti Allah. Ulah hayang ngarobah hiji kondisi karena kondisi anu lain. Ulah loba menta ka Allah. Tapi kudu loba zikir. Intinya gitu. Rabbana tawakkalna 'alaika wa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika wa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nuqawwil amra ilaika